syukurnya gitu deui nu hese jadi gampang. Sing percaya lu ulah sok luh lah siga jalma teu iman. Manusia pangsangsarana nu ngarasa kurang wae najan hirup sarwa aya lubak libuk harta banda. Omat ulah kajongjonan harta lamun salah mawa jadi pangbeberat hisab dina yaumal kiamat. Manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan. Baca mun bisa kitu pupus melangtong hariwang ibadah bari ikhtiar anu maha welas asih moal reureuh mika deudeuh pasti miskin lain alasan keur luhlah sugih lain alasan keur tanggah nasib mah ukur lalakon maju mundur kumaha urang nasib mah ukur lalakon hayu syukur ulah kufur. Lain kabagjaan nu ngalantarankeun syukur tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun bagja. Nah gitu syukur teh lain dina kaayaan keur bagja wae tapi dina kaayaan sagala kakurangan oge keukeuh urang kudu syukur. Urang kudu bagja kudu ngarasa bagja lamun urang hirup bisa syukur nikmat salawasna lu. Manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan. Pupus melangtong hariwang ibadah bari ikhtiar anu maha welas asih moal reureuh mika deudeuh miskin lain alasan keur luhlah sugih lain alasan keur tanggah nasib mah ukur lalakon maju mundur kumaha urang nasib mah ukur lalakon hayu syukur ulah kufur. Lain kabagjaan nu ngalantarankeun syukur tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun bagja. Pan geuning loba lur jelema teh lamun dibere gering sapoe meni aral tapi dibere sehat belas-belas tahun tarasuh dibere sangsara sakedeut aral dibere beunghar welas-welas tahun tarasuh. Ayo di ayeuna mah urang syukur salawasna dina kaayaan kumaha wae. Udah gendut tiup dina
besar. Disangka nak main judi bisa benghar, nu puguh mah balangsak nepi ka modal. Jalma-jalma kiwari hirup nang ngimpi, sok ngahontal nu puguh moal ka tepi. Segala rupa hayang ngadadak jadi, mungul capek halal haram teu paduli. Omong kosong main judi bisa benghar, loba bukti harta beak lengkap sasar. Mun geus nyanduk sirah jangar asa bencar, zaman susah silaka ulah disiar. Layangan mah kasalamatan keur jiwa, beuki deukeut jeung nu di luhur, sugan we aya jalan kaluar. Ulah keur sulit dipersempit beuki ribu. Budak gendut diuk dina karung buku, dina sumut samutut bari jeung hitut, bulak balik nulis nomor kode buntut. Beuki lila eta nomor beuki pabaliu riweuh dina otak hayang gera-gera benghar, kaedanan ku jumlah hadiah besar. Disangka nak main judi bisa benghar, nu puguh mah balangsak nepi ka modal. Jalma-jalma kiwari hirup nang ngimpi, sok ngahontal nu puguh moal ka tepi. Sagala rupa hayang ngadadak jadi, mungul capek halal haram teu paduli. Bahaya guys. Omong kosong main judi bisa benghar, loba bukti harta beak lengkap sasar. Mun geus nyanduk sirah jangar asa bencar, zaman susah cilaka ulah disiar. Ulah jamoman jalma-jalman kiwari hirup nang ngimpi, sok ngahontal nu puguh moal ka tepi. Sagala rupa hayang ngadadak jadi, mungul capek we haram ge bae lah. Lur boga anak loba, mun jaman baheula cenah loba rezekina. Beda jeung ayeuna. Lur boga anak loba, mun jaman ayeuna tantu loba masalahna. Hayang boga budak pinter, sakola geus teu kahontal, hirup mahal mawat mahal matak aral. Ya kudu dikumaha deui jiwa geus sabar we jeung tawakal. Da geus kieu zaman urang parekahan sabisa-bisanya. Lur boga anak loba, kudu cukup sandang, pangan jeung papana. Gitu. Lur boga anak loba, lamun salah warah berat akhiratna. Lamun nitenan zamana boga anak mending dua, kalayan asak rancana meh lugina. Ah, gitu.
lain temenang boga budak rea, tapi panda gering kieu jamana berat. Anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Bertanggung jawab urang lamun tenan jamana boga budak mending dua kalayan asak rancana meh lugina sugan wae senang. Budak urang titipan nu maha suci ngarawatna umat kudu hati-hati lamun gagal malidusna kana diri Kerahayu urang bebenah ayana rancitakan keluarga berencana. Insya Allah eta cara tentu aya manfaatna. Insya Allah ari ikhtiar mah kewajiban sugan we atuh hasil lagi karasa ke urangnya dua belah dua. Sunda nanjerna mangsana ulah Sunda burak rakan entong Sunda lir surya kelingan kahade Sunda gering ngalang layung. Hoya urang Sunda gerak hudang ulah reka barerangan gerak papak zaman anyar rempuk jukung sauyunan mangsana ki Sunda tandang silih asah silih asih leguh pancu silih asuh ulah rek aing-aingan ulah ngan kukur jadi omongan prak gawekeun babarengan lalakonkeun ku hate nu darian mugia Gusti marengkeun. Urang Sunda gerak hudang ulah reka barerangan gerak papak zaman anyar rempuk jukung sauyunan mangsana ki Sunda tandang silih asah silih leguh pancu silih asuh ulah
manusia Tatar Sunda, salilana ukur hayang dihuapan. Naon jadina hayang manen kudu melak, hayang nepi kudu indit, ulah nyaring bari perut. Rek kumaha jadina lamun manusia Tatar Sunda, salilana ukur hayang dibantuan. Naon jadina geus lain waktuna, keur silih salahkeun, silih tuding moal aya tungtungna. Geus lain waktuna, keur silih andelkeun, ayo urang silih rojong rampak gawe babarengan. Hayang manen kudu melak, para hiangan brodi juru, para hiangan brodi panto, ngalayah di tengah imah, nyagemah ripah subur, subur makmur, kerta-kerta raharja, tepantes lamun urang hirup kata langsara. Aya segala aya, nyampak segala nyampak, beunghar lain carita, daek kari daekna. Naha erek kumaha jadina lamun manusia di Tatar Sunda, salilana ukur hayang dihuapan. Naon jadina hayang manen kudu melak, hayang nepi